Nah guys, ini lagi tag vokal Kun Hayang Kawin. Dia sekarang nyanyi lagu nasional, lagu Malaysia. Itu penciptanya tuh Kang Cucun dia. Guys ya guys. Yus, tong ningali wae teksna. Sarekan kan? Wae tong ningali teksna. Ya mah tadi aya Konsennya, tadi konsen. pusing we mesti Tong ningali wae teksna. Nya, wayahna. cengkok sunana pikeun heula atuh lah. Sunana leungitkeun heula. Langitkeun heula. Siap ya. Melayu. Ya, siap. Yuk. Yo, siap sih. Di awal. Acan. Wae. Ada heula des semudah. Pokoknya kayak di meja di hiji duanya. Di meja kurang cucun. Siap. Siap. Yang mukanya hiji dua tilu nya. Eta tuh dengekeun siap. Tuh. Wah. Ah, gitu. Yo. Cinta yang aku berikan, kau anggap diriku biasa saja. Kau tanda itu dengan tak serius, sehingga membuatku jadi geram. Dibiarkanku begitu saja, aku tak berharga. Masuk rap. Masuk rap, siap. Tadi. Tergores hatiku, Salah, karena sikapmu. Tak kitu tah kuduna apal euy. Ya, berhiaskan. hiaskan derita dan sayangku, telah kau abaikan hingga kala kau sungkan hanya untukku. Sip. Oke. Hei. Lumayan. Malah disebut halus lumayan. Lumayan deh. Lumayan. Berarti ku urang untung cipta. Ya di rap. Oh. Kau sukukan hanya Cukup aja orang. Cukup. Cukup lah. Tadi ya. Oh, ngomong aja wawancara ya sekedar. Ngawancara 5 menit. Cukup. Tak, kan. Juga saya langsung Kang Cicun ge di dieu. Iya, iya. Iya, orang hayang wawancara ngomong ada kan. Iya, di channel kayak di Channel di channel non Arisan Arisan Boy, Boy. di Kang Cucun. Cucun, oke di Kun channel Cucun Jakarya. Coba dia kan beli merah ada gimana? Siap. Itu lagi kena Oh, kita tukang promosi urang gitu deh. Lain Naon rek ngobrol naon ieu? penasaran ya, non kun gitu. Bisa hayang nyanyikan lagu kieu gitu tah. Lagu malah. Ideuna di mana misalkan kan dia ditanya kan, itu kayak sorangan atau ku akang? Oh, kayak sorangan cenah. Atau bisa Hayang keluar beralih. lagi kumaha eta? Hah? Keluar bisa Kan kieu urang dina berkarya kudu terus-terusan coba dan mencobanya. Itu ibarat nama kakak beneran kun kan sidik jeung Aboy bisa kerjasamana oge jeung Kang Cucun tukang curhat oge ieu teh. Oh, Sarua balikna kun sok surat kan lamun kun nyen Melayu cocok henteu gitu kan. Oh, benar. Cocok. Saena nyobaan kun lagu Melayu. Benar. Malahan mah pan kun anu tadi disebutkeun ku kun nyaeta Melayu kun hayang musik nu aneh. Hayang nu beda nu lain. Ya urang kan ieu di Kaboy. Arisan di Boy ya. Ayo panyate keresahan nyian musik. Ya senajan musik panyate keresahan gitu Kang nya kan di teh hari itu. Pas datang ieu geuning kan. Iya. Tapi
positif lah abi. positif. Bagus bagus. Aya wah Salahna gitu kan. Aya warna. aya warna oge. Aya Karakterna aya. karakterna aya. Aya kan. Kayak da ieu mah maklum lah Hmm. awal gitunya. Awal Nya. pemula. Jadi bikin dinilai lumayan senang. Ya. Tadi disebut alus lumayan nah pada gitu. Iya kebenaran kan laguna ciptaan ieu. Oh cipta dia nya sarai memang Kang Cucunnya. Kan kemarin teh ieu kan kuboy musiknya. Nya. Eta gitarna saha wae. Gitar teh Kang Uden. Kang Uden. Ya, Kang Uden gitar. Ngarunahan pisan pokona namanya. Kan jigana ieu di panggung pasti jadi Bisa di koplo Bisa. saya mah keusum. Mudah-mudahan ya kun satingna sakedeung deui nya. Oh, Ayeuna kan urang kare amin. rencanakeun ieu kun kerjasama jeung Kang Cucun jeung Kang Siap, Boy siap. hatur nuhun pisan. Ya, siap. Mudah-mudahan ieu lancar. Urang Amin, Amin. tah, Ya. harus. Oke sekali deui kanggo sadayana wargi-wargi tong hilap subscribe channelna Kun. Oke channelna Arisan di Boy. Arisan di Boy jeung Cucun Jakarya. Oke lamun hayang rekaman sagala rupa sok subing wae ka BAM Studio nu kagungan Studio. Boy Arisan. Biasa ngabungi Mang Kun oge nya. Bisa tuh karena orang kan babarengan. Masih. Ya lamun orang ayeuna kan rek nyeun lagu non teh Malaysia atau Melayu kasananya. Iya siap jadi personil. Siap. Asa Iya basis. Basis selawat. Mainna basis selawat teh kan paling 5 meniteun meureun. 5 menit, 5 menit. kan gitu. Ulah lila teuing salagu we. Aja kun-kuna penasaran baheula. Kang Cucun pernah nyiptakeun lagu Malaysia Oh, di naon wae? Ieu teh putus salama abi nu apa teh anu ayeuna nu rame di panggung euy. Hah? Naon teh? Cikan. Ilap deui kala judulna teh Kalau kala ku Sonia aya banyak. Aya. Nu Sonia benci eta teh geuning, Benci. benci kusangka sayang gitu. Tah eta sayang. Eta teh rame intinya. Bulan Merindu. Bulan Merindu aya. Bulan Merinu, Hmm, nuku siap. cicinya, Ya, cici Paramida. Alhamdulillah nya Kang Cucun sing sehat terus. Karunya geus kolot urang teh. Ini ada ge kene. ABG kene. Tapi kamu ngomong senang lu nanya, kamari ka kun ari aboy geus nikah can senang. Abi alhamdulillah atos gaduh urang kali 2 abdi kalasan. Ari abdi cing sok sebeji. Mang Kunkun sebenarnya kira Tilu. Gosip. Gosip ieu mah gosip. sebenarnya itu nu Oh. bener 7. Kun mah karek hiji nya. Budak geus kieu. Nah, itu jelas we. Mun Kang Cucun kalasan lengo. Pamajikan sebenarnya Hah? Pamajikan. Karek hiji. Karek Hiji. gitu. Gelis deui. Gitu. Gelis. Entah mudah-mudahan Kang Cucun mah hayang nyeun deui lagu ya, aya kisahnya. Aya nu sedih deui nya. Hayang Melayu. Aboy siap dengan musikana. Insyaallah siap Ya. sehat mah. Hayang tertakil kebanyakan di zaman ayeuna nu rumah tangga nya. Si bawa we bola laki di Bali. Leng. Nyeleweng gitu tas jenis nyeleweng bisa kan? Bisa. Bisa wae tuh nya. Siap. Cocoknya judulnya naon nya? Nyeleweng atau naon? Atuh jangan. Ya, sok manya Malaysia nyeleweng gitu judulnya. Sunda atuh. Oke. Oke, insyaallah kun oge ngaluarkeun album Sunda oge. Sunda oge oh Sunda masih di Ya. kan hiji nu ciptaan Boy nyata sayang. sayang. Sayang kun duet jeung Ayang Oh Andrian. duetnya. Nah, Siap. Nah, makanya enak cuplikan naon orang kerekaman di temokeun nya. Ah. Urang dibejakeun ieu rata-rata. Disebutkeun. Disebutkeun gitu. Disebutkeun. Alhamdulillah benar. Oke lah sekali deui timang kun nuhun pisan kerjasamana. Oke kanggo sadayana wargi ulah hilap subscribe tong hilap tanya. Pokona aya we di dieu nya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.